sumkuring teu ngobrolkeun Mang Yana jeung Oray Koneng. Tapi sadas pangeran jeung historina, jeung sejarahna. Nya Mang Yana. Sumadinata kasalapan. Nah, itu. Pangeran Koneng jeung Sumedang. Wilujeng anjing wargi tepang deui sareng Mang Ayi channel. Tah wargi ieu teh jalan Cinunuk. Dina sabagianana pos weh anu dibangun ku Dendels. Herman Willem Dendels baheula ngadamel jalan ieu. Masuk perbatasan Sumedang kok. Ya, Sumedang. Ya lantas dari kawasan KB-nya juga aya pejabatnya. Aya tuh aya pejabat siga nama. Kawas nama aya pejabat wargi kudu karek aya saha ka dieu kira. Oh, Ibu Bayangkari itu. Ari naib mah tara di kawal kieu atuh. Ya pasti aya gegeden ieu mah. Baksos. Baksos. Mugia wargi Mang Ayi sadayana sehat walafiat. Taya kakirangan naon Mang Ayi ayeuna aya di perjalanan antara Bandung sareng Sumedang. Para wargi sadayana Sumedang teh kanyataanna mah teu kasohor ku tahu Sumedang wungkul. Tahu Sumedang sareng Hui Cilembu wungkul, tapi jauh teh eta Sumedang teh mibanda carita anu mandiri gitu. Nya simkuring mah kataji sareng reueus pisan ka Sumedang teh. Lantaran Sumedang teh geuningan mibanda carita anu sakitu panjangna kurang leuwih 1000 tahun leuwih. Sumedang ti awit ngadeg dugikeun ka kiwari gitu tah para wargi sadayana. Ti awit carios Sumedang teh lebet ka bawahan Galuh anu dimimitian ku Prabu Guru Aji Putih. Anu dijenenganna teh harita mah teu acan Sumedang nya atanapi katompenakeun Sumedang larang, tapi Tembong Agung zaman Prabu Guru Aji Putih mah. Saterasna digentos deui janten Himbar Buana. Saterasna digentos deui zaman Pajajaran janten Sumedang gitunya tahun 721 anu ngajabat teh waktu sarita Prabu Tajimalela. Salajengna deui kirang langkung aya 4 babak ngeunaan Sumedang mah. Anu kahiji Sumedang bawahan Galuh, anu kadua Sumedang bawahan Pajajaran, anu katilu Sumedang jadi kerajaan anu berdolat mandiri, anu kaopat Sumedang jadi tina kerajaan turun jadi kabupaten zaman Mataram Islam. Ayeuna simkuring tos dugi di leresan Cadas Pangeran. Cirina aya ieu, tah aya patung Dendels. Ieu teh Herman Willem Dendels. Sareng Pangeran Kornel atanapi Sumadinata kasalapan. Nah, ieu teh Pangeran Kornel jeung Dendels. Gubernur Jenderal anu ngadamel jalan ieu. Tah ieu nu asli ieu. Ieu nu asli jalan Dendels teh. Disebut Posweh. Ieu mah bangunan baru. Tah ieu mah baru, ieu mah Cadas Pangeran anu ieu mah baru, ieu mah enggal ieu mah tawar. Ieu nuju sasalaman kayak orang dongengkeunnya. Pangeran Kornel teh pananganan anu kenca anu katuhunannya penganteris. Kayak dongeng nanya urang keraskeun. Tah ieu wargi jalan nu asli kayak ngabangun Dendels mah. Nah, anu lebak mah itu anu teo mah eta teh kayak ngadamel ayeuna gitunya disebut Cadas Pangeran.
Babak katiluna minangka Sumedang mibanda kedaulatan tetapi mandiri nyaeta kaserahan ti pajajaran anu ditandaan ku kabawana atanapi diserahkeunana Makuta Binokasih ku opat kadanggalan teh seueur dicaroskeun dina sabaraha literatur. Opat kadanggalan teh di antawisna hiji Sang Hyang Sayang Hawu anu ayeuna kasohor ku Eyang Jaya Perkosa. Anu kaduana Batara Adipati Wiradijaya anu ayeuna sok disebut Mbah Nanggaran. Anu katilu Sang Hyang Kondang Hapa. Anu kaopat Batara Pancarbuana atau bisa disebut Terong Peot oge eta anu kasohor di antawisna opat tokoh di kadanggalan teh ti pajajaran. Dia nyambung teh. Tuh jalan anu tadinya itu arah Cirebon. Para wargi minangka babak nu katilu nyaeta Sumedang kaserahan kalungguhan ku opat kadanggalan teh ti pajajaran. Anu pada akhirnya opat kadanggalan teh jadi pengawal sajati, pengawal anu satia pikeun kerajaan Sumedang Larang lantaran dianggapna penerus tina kerajaan pajajaran. Waktu harita anu narima teh nyaeta Raden Angkawijaya atanapi Prabu Gesanu Ulun atanapi Kusuma Dinata kadua. Tah, kulantaran waktu harita disebutkeun dina sabaraha literatur yen kabiasaan urang Sunda lamun erek ngaistrenan hiji raja kudu aya lambang-lambang diantarana makuta papakean kerajaan sareng ayam disebut hiji perkara nyaeta palangka Sriman Sri Wacana anu berupa batu pasagi. Waktu harita eta dua perkara teh anu karebut ku Maulana Yusuf mah nyaeta palangka Sriman Sri Wacana paragi ngistrenan hiji raja di Sunda. Ari makutana kabawa ku opat kadanggalan teh waktu pajajaran burak tahun 1578 di bumi hanguskeun. Kasalametkeun ku opat kadanggalan teh diserahkeun ka Raden Angkawijaya anu pada akhirna dianggap Sumedang teh penerus di kerajaan Sunda Pajajaran. Katawis ku para wargi dipalih kenca alun-alun Sumedang dipalih katuhu aya penjara atanapi lembaga pemasyarakatan. Di waktu harita mah eta teh hiji lambang power system atanapi sistem pemerintahan jeung administrasi kiwari oge sapertos kitu. Di kadi heula para wargi sadayana carios Sumedang engke dina pinteran nu kapayun pidi beursim kuring baris midangkeun carios Sumedang anu langkung rinci anu langkung detil sabab aya 1000 tahun eta carios Sumedang teh cek simkuring ti awal Sumedang teh henteu sohor ukur ku tahu na unggul sareng huwi cilembuna tapi seueur perkara anu memang kedah diguar ku urang sangkan urang terang kana jati diri. Nah itu dah para wargi sadayana sakitu mung sakitu nu kapidangkeun anu tiasa dipedar ku Mang Ayi dina waktu sayeuna si hapuntenna ampun paralun hapuntenna kasadayana boh bilih luhur saur bae carek hapunten bilih anu kabadug harigu kadupak dada kasundul kalbu si hapuntenna ya kitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rahayu.
sumkuring teu ngobrolkeun Mang Yana jeung Oray Koneng. Tapi sadas pangeran jeung historina, jeung sejarahna. Nya Mang Yana. Ieu teh wargi sanes naug meri, ieu teh sanes oge naug paskah. Tapi eta teh cenah kacang kadale, cenah cek urang dieu mah tugu kacang kadale cenah. Urang agak leuh tahu heula. Nah. Ya kan daun naon itu? Oh, daun meri. Diasap. Ari ieu mah tadi asap menanya ieu mah nya. Bulan. Tahu teh aya tahu Sumedang. Ieu aya tahu Cibuntu, aya tahu Cirebon Indramayu. Cirebon Indramayu mah bodas, tahuna teh teu karaos naon. Aya mah khas Sumedang. Atuh saya